Bismillahirrahmanirrahim. Neraskeun hanca kitab Kifayatul Awam. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun ari ieu eta muqaddimah. I'lam kudunya ho anjeun anna fahmal aqaida kana sanya na pahamna kana pirang-pirang akidah al-khamsina anu 50 al-atiyati anu datang anu bakal dibahas anu datang eta yatawaqqafu anu ngadago ala umurin salasatin kana pirang-pirang perkara anu tilu al-wajibi tegesna anu wajib wal mustahili jeung mustahil wal jaiji jeung jaij. Pahamna urang kana akidah anu 50 teh ngadago kana pahamna perkara anu tilu. Hartina lamun urang can paham kana perkara anu tilu, maka urang moal bisa paham, moal bisa ngarti kana akidah anu 50. Perkara anu tilu teh naon? Al wajibi tegasna mah wajib wal mustahili jeung mustahil wal jaiji jeung jaij. Pal wajibu mangka ari wajib huwa ari itu wajib kade wajibna di dieu mah wajib akliyah. Kan aya wajib teh wajib cek syara, aya wajib cek akal. Tah wajib anu dimaksud wajib di dieu mah wajibna wajib cek akal anu dipake dina ilmu tauhid mah wajibna wajib cek akal lain wajib cek syara. Pan ari wajib cek syara mah bila mana dipigawe menang pahala, lamun ditinggalkeun menang siksa, eta wajib cek syara. Anapun ari wajib cek akal mah nyaeta pal wajibu mangka ari wajib eta huwa ari itu wajib eta allazi anu la yatasawwaru henteu kagambar fil aqli dina akal ku akal naon adamuhu eueuhna itu lazi aila yusaddiqu tegesna teu ngabenerkeun naon al aqlu akal bi adamihi kana eueuhna itu lazi. Tari ngaran wajib cek akal mah nyaeta perkara anu teu kagambar ku akal kana eueuhna itu perkara. Teu kaharti lamun eta perkara teh eueuh aya la yusadiku tegasna mah teu ngabenerkeun akal urang kana eueuhna eta perkara eta wajib cek akal. Allah teh wajib kasifatan ku sifat wujud. Wajib Allah teh wajib wujud. Nah, maka henteu kagambar ku akal urang, henteu kaharti ku akal urang kana henteuna Allah kasifatan ku sifat wujud. Tegasna mah teu ngabenerkeun akal kana eueuhna kana henteuna Allah kasifatan ku sifat wujud. Wajib Allah sifat wujud tah wajibna teh didinya wajib cek akal hartina pasti bukti pasti Allah wujud teu kaharti teu kagambar tegasna teu ngabenerkeun akal urang lamun Allah henteu wujud ta wajib cek akal. Kata hayuji sapertikeun ngalapna kokosong lil jirmi pikeun jirim ay akhdihi sapertikeun ngalapna kokosong pikeun jirim. Setiap-tiap jirim wajib pasti ngalap kana tempat ngalap kana kokosong butuh kana kokosong. Tatangkalan jirim batu jirim dat urang oge jirim matahari jirim tah kabeh ge jirim butuh kana kokosong butuh kana tempat. Ay akhdihi tegasna mah ngalapna itu jirim kodron kana ukuran minal pirogi tina kokosong. Setiap-tiap jirim butuh kana kokosong ngalap kana kokosong ngalap kana tempat keur menggon eta jirim keur cicing eta jirim saukuraneun eta jirim. Wal jirmu jeung ari jirim kasyajari seperti tangkal wal hajari jeung batu.
Fa iza qala mangka di mana-mana ngucap laka ka anjeun sasasun hiji jalma inna sajarota sanyana tangkal eta lam takhud henteu ngalap itu sajar itu tangkal mahalan kana tempat minal ardi tina bumi masalan umpamana la yusadiku henteu ngabenerkeun naon akluka akal anjeun bidzalika kana itu ucapan. Lamun aya anu ngucap ceuk eta jalma saknyana tangkal teh henteu ngalap kana tempat teu butuh kana tempat tina bumi masalan umpamana. Nah maka la yusadiku henteu ngabenerkeun akal anjeun akal urang kana eta ucapan. Naon sababna li anna ahdaha karena sanyana ngalapna tangkal mahalan kana tempat eta wajibun anu wajib. La yusadiku tegasna teu ngabenerkeun naon al aqlu akal biadami kana eueuhna kana henteuna tangkal henteu ngalap kana kokosong. Nah gitu jadi ngalapna tangkal kana kokosong kana tempat eta perkara anu wajib hartina teu ngabenerkeun teu ngartieun akal urang teu kaharti ku akal urang kana henteuna tangkal ngalap kana kokosong. Kusabab kitu maka atuh wajib pasti tangkal ngalap kana tempat keur cicingna eta tangkal. Wal mustahilu jeung ari mustahil eta wa ari mustahil eta alladzi anu la yatasawwarun teu kagambar fil aqli ku akal naon wujuduhu ayana itu ladzi aya la yusadiku tegasna teu ngabenerkeun naon alaku akal biwujudihi kana ayana itu ladzi. Tah anu disebut mustahil mah nyaeta perkara anu teu kagambar ku akal ayana tegasna man teu ngabenerkeun akal kana ayana. Fa iza qala mangka di mana-mana ngucap saha qailun jalma nu ngucap innal jirmal fulani saknyana jirim nasi anu atawa zat nasi fulan eta kholin anu suwung anil harkati tina usik wasukuni jeung cicing ma'an halna bareng barina bareng. Lamun teh aya nu ngucap ki jaed teh henteu usik henteu cicing bari bareng. Sedangkan ari usik jeung cicing teh nyaeta sedangkan ari usik jeung cicing teh lamun jirim usik berarti lamun teu usik berarti cicing, lamun teu cicing berarti usik. Eta usik jeung cicing teh silih ganti. Lamun usik berarti nu eueuh cicing, lamun cicing berarti nu eueuh usik. Tah mustahil ki jaed atawa hiji jirim nya usik henteu cicing henteu mustahil. La yusadiku tegasna teu ngabenerkeun naon akluka akal anjeun bidzalika kana itu ucapan. Lianna khuluwahu karna sanyana suwungna jirim anil harakati tina usik wasukuni jeung cicing bari bareng eta teh mustahilun mustahil. La yusadiku tegasna teu ngabenerkeun naon alaku akal biwuqu'ihi kana tumibana perkara wa wujudi jeung ayana perkara. Wal jaiju jeung ari jaij wa ari jaij eta alladzi anu yusadiku anu ngabenerkeun alaku akal biwujudihi kana ayana itulah ditarotan sakapeung wa bi adami jeung kana eueuhna ladzi ukhra sakapeung deui. Sedangkan ari anu disebut jaij mah nyaeta perkara anu ngabenerkeun akal ayana jeung ngabenerkeun akal eueuhna. Rek aya kaharti rek eueuh oge kaharti sapertikeun boga budak rek boga budak kaharti rek teu boga budak kaharti atawa bagja rek urang bagja kaharti rek henteu bagja oge kaharti rek beunghar kaharti rek pakir wae kaharti sabab eta mah perkara anu jaiz anu wenang. Kawujudi waladin seperti ayana anak li Zaidin pikeun Zaid
Faida kola mangka di mana-mana ngucap sakoilun jalma ngucap inna zaidan sanyana zaid lahu eta tetep ka zaid waladun ari anak. Lamun tem aya ngucap ki zaid ye ki zaid boga budak ki zaid boga budak ki zaid kawin terus boga budak kaharti jawaja mangka ngabenerkeun naon aklu ka akal anjeun sidqa dalika kana benerna itu ucapan ki zaid boga budak maka akal urang ngabenerkeun kaharti ku akal urang kana eta ucapan. Wa idza qala jeung di mana-mana ngucap itu si qail inna zaidan sanyana ki zaid eta la waladah teu aya anak lahu eta tetep ka itu zaid ki zaid teu boga anak jawaja mangka ngabenerkeun naon aklu ka akal anjeun sidqa zalika kana benerna itu ucapan. Pawujudu waladin mangka ari aya anak li zaidin pikeun zaid wa adamu jeung eueuhna anak pikeun zaid eta jaizun anu wenang yusoddiku tegasna ngabenerkeun naon al aklu akal biwujudihi kana ayana anak di zaid wa adamihi jeung kana eueuhna anak di zaid. Ki zaid rek boga anak kaharti rek teu boga anak oge kaharti. Atawa seperti misalna nyiksana Allah ka jalma anu taat anu teu pernah maksiat sakicepanon oge wenang eta teh perkara anu wenang lamun ningali kana hukum asal. Tapi lamun ningali kana janji Allah dina Al-Qur'an mah janji Allah bakal ngasupkeun ka surga pikeun jalma anu taat. Tapi lamun ditilik tina hukum asal wenang-wenang wae. Atawa rek Allah ngarizkian rek henteu kaharti Allah ngarizkian ka ki zaid kaharti Allah henteu ngarizkian ka ki zaid oge kaharti. Fahadil aksamu mangka ari pirang Fahadil aksamu salah satu mangka ari pirang-pirang bagian anu tilu eta ya tawaqqafu ngadago alaiha kana anu tilu naon fahmul aqaidi fahamna pirang-pirang akidah patakunu mangka aya hadis salah satu ieu anu tilu eta wajibatun anu wajib ala kulli mukallafin ka saban-saban jalma mukallaf min zakarin teu lalaki wa unsan jeung awewe. Bagian anu tilu teh ngadago kanu tilu pahamna akidah maka wajib urang setiap jalma mukallaf wajib ngarti wajib paham kana perkara anu tilu tadi. Namun sababna li anna ma yatawaqqafu alaihil wajib yakunu wajiban li anna ma karna sanyana perkara yatawaqqafu anu ngadago alaihi kana itu umma naon al wajib anu wajib eta yakunu aya itu ma itu perkara eta wajiban anu wajib. Perkara anu ngadago kana perkara anu wajib mangka aya eta perkara teh wajib. Nutupan aurat teh wajib maka wajib meuli baju pikeun nutupan aurat. Salat teh wajib hayang sahna salat teh ngadago kana susuci maka lamun hayang salat urang sah kudu susuci heula. Tah hukumna salat teh wajib maka wuduna oge jadi wajib. Pahamna kana akidah teh hukumna wajib ngan moal bisa ngarti moal bisa paham kana akidah anu 50 lamun urang can paham kana anu perkara anu tilu tadi. Kusabab kitu kusabab wajib hukumna urang paham kana akidah anu 50 maka wajib urang paham kana perkara anu tilu yakni wajib mustahil jeung jaiz. Wallahu a'lam.